Bismillahirrahmanirrahim. Ngelajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Ayeuna bade nyarioskeun gelarna Gusti Allah anu ka-83 nya. Anu ka-83 gelarna Gusti Allah teh An-Nur. An-Nur hartosna Gusti Allah dat anu maha maparin cahaya. Allahu nurrus samawati wal ard. Gusti Allah anu nyaangan langit jeung bumi. Caangna ieu alam dunya hakikat Allah Subhanahu wa taala anu maparinan cahaya. Panan poe dipaparinan cahaya ku Gusti Allah anu tiasa nyaangan ieu alam dunya hakikat kersaning Allah Subhanahu wa taala anu nyimpen cahaya dina matahari, dina bulan, dina bintang, jeung sajaba-sajabana setiap cahaya eta sadayana hakikat paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah sumber cahaya. Terus anu aya dina janten makhlukna mangrupakeun hidayah. Sadayana makhluk dipaparinan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan cahaya hate, cahaya pikiran, contoh hayam. Hayam tiasa ngenog hiji dua tilu geus nyileungleum tos nyileungleum nya. Terus di kareman sapoe dua poe saminggu dua minggu duka netes tos netes diajak ke ulin tuk 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 itu hayamnya. Biasa masihan para bena kana jantan anakna cok tuk 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 gitu geuning hayamnya. Terus manuk kuningeunna eta mangrupakeun ilham. Sapi domba kabeh sato ku Gusti Allah sadayana anu paparinan cahaya otak, cahaya hidayah. Biasa ngurus anu janten anakna, ngurus diri pribadi, ngurus anakna. Terus manusia sadayana dipaparinan hidayah ku Gusti. Terus dipaparinan ilmu disebut cahaya ilmu. Terus iman disebut cahaya iman. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gusti Allah anu maparinan cahaya iman takwa kanu janten makhlukna anu ngalaksanakeun kana sagala rupa naon-naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Eta mangrupakeun hidayah petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ngalaksanakeun saena eta sadayana mangrupakeun petunjuk ti Gusti Allah, ilham ti Gusti Allah. Terus anu ngalaksanakeun awan oge eta mangrupakeun petunjuk ti Gusti Allah, yaitu mangrupakeun ilham ti Gusti Allah. Anu naon? Anu teu kenging bimbingan ti Gusti Allah. Anu kenging bimbingan ti Gusti Allah anu aya dina ridona Gusti Allah. Tingali we sifat-sifat Gusti Allah, sifat naon gitu al-hadi mungkin satos an sifat anu ieu nya ieu kadala ka-83 kin anu ka-84 an-nuru al-hadi yaitu al-baqi al-waris ar-rasyid. Kantun salib teh nya tareh beresnya kahiji kadua katilu atos dugi ka-82 kantun ningal kana video sateuacan anu ieu. Weuh deui kana sifat An-Nurna Gusti Allah. Gusti Allah anu maparinan cahaya, cahaya hidayah, cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya pikiran, terus cahaya panon nya urang tiasa ningal kana sagala rupa perkara eta dipaparinan cahaya ku Gusti Allah. Itu terus cahaya pikiran tiasa
Bray ningal kana anu tiasa kabayangnya eta mangrupakeun sumberna ti Allah Subhanahu wa taala anu maparinkeun cahaya pikiran ka urang sadayana. Khusus ka urang sadayana umum ka sakabeh makhluk anu aya di alam dunya kabeh dipaparinan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala. Cuma bentena ilmu anu dipapasirkeun ku Gusti Allah kanu janten hayawan disebutna pengetahuan hayawan benten jauh gitu sareng anu dipaparinkeun ka manusia. Manusia tidak tiasa memahami seueur perkara hayawan, cuma memahami sebatas kehidupanana gitu. Teu tiasa saling membantu jeung nu sanes-sanesna gitu. Tapi manusia akan tiasa gitu, tiasa lebih peka daripada hayawan. Terus cahaya anu aya di alam dunya sadayana paparin ti Gusti Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Gusti Allah anu nyaangan langit jeung bumi sareng pangeusieuna. Wallahu a'lam bishawab. Bisikapun sakitu kin dilajengkeun ku nyarioskeun asmana Gusti Allah anu ka 84. Wallahu a'lam bishawab.